Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui di channel Berkah Segara. Kanu neme mendakan ieu channel mangga wilujeng ngadangukeun carios-carios anu digarap ku almarhum Mang Dedi Mulyadinata. Kada hilap anu teu acan subscribe heula nya. Mangga urang lajengkeun carios Jakarana anu dikarang ku Amburos wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Mang Dedi baraya-baraya ke Sunda di mana be ayana. Wilujeng ditepang dawukeun di sareng acara carita nu digarap ku simkuring Mang Dedi Mulyadinata dina judul carita Jakarana. Kiwari naskah ieu carita karangan Amburos baris di Paluruh bagian anu ka-10. Sakumaha anu kantos di Bandungan dinahan canu katunda bagian anu ka-8. Pedaran Mang Dedi kebegatuan ci dina mangsa bedarkeun Jakarana hatta ngabelaan hiji awewe dina udagan sikeling katud baturna telonya malah langsung jadi patlak make pakarang sagarupa. Tah kumaha tuh para pamirsa, lajengna ieu carita langkung pos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sarayana kada hilap pilih ku galih nu saena singkahan ku manah anu awona anggo peueunteungan enggoning urang lumampah di alam dunia. Sebelum lubang ngomong dari harta kene si keling teh jeung si Robert babarengan narajang bedokna ngahyuk diwakikun ka keunaan kakenca jeung ka katuhu kadenge sora meuni trong-trang bang baraan ngarah kana awak jang Jakarana syak atuh harita kene bedog si Robert ngarah kana bincurang atuh jilepung jang Jaka teh harita luncat menikeun ka luhur baung anu hampang himping hiu kaplos atuh bedog ngahakan angin jang Jakaman jelek atuh nincah deui lemah tapi kolebat atuh harita bedog si keling datang harita nyuruh rek narok atuh silah najang Jaka atuh lap jang Jaka harita teh ngelokeun sirahna sabot kitu atuh sakilat kena suku kencana ngajejek suku si keling anu kuda-kudana atuh nyangeyeng alias teu ajeg syak atuh koloyong gedebut harta kene atuh si keling labuh menikeun ka nyuksruk bedog ngacleng cekap talire barang arek ditimpah deui atuh ngaredag bedog si Robert ngelebat ngarah kana cangkeng jang Jaka untung jang Jakarana harita kawilang rancing sakitu mah sakilat ngagilekeun awakna ka belah kencah hiu keplos panarajang si Robert harita ngahakan angin atuh geus kitu mah atuh gerwe gelut silih hiji ngalawan dua jang Jakarana kacida pisan kesitna ngagulak-gilekeun awakna beun anu hampang himping malahan mah Jakarana mah atuh teu ngagunakeun bedog lemor we lang leungeunna teh teu barang bawa beuki lila anu gelut teh beuki ragot bae sora bedog atuh pating hayung bang baraan seberut harita teu kenca seberut ti katuhu kitu terus sakali sewang ngahujanan awak jang Jaka kuduaan harita atuh si Robert atuh jeung si keling kacida pisan ambekeunana lantaran geus sabaraha jurus jeung serangan anu ditujukeun ka si Jakarana hiji oge eueuh anu keuna estuning kacida pisan linghasna hese pikeun dirubuhkeun nya dina hiji kasempetan anu hade harita bedog si keling atuh nyuruh tarik pisan lempeng ngarah kana dadana jang Jaka sakilat atuh jang Jakarana harita ngagilekeun awakna berejeng ngetik pigelang leungeun si keling hiu jeduk celeng atuh bedogna ngacleng jauh pisan menikeun kuak atuh harita si keling ngaguak
Sabut keur kitu atuh jakarana teu mere kasempetan sakilat atuh tuur dihembat geuning ngarah kana dadana si Keling anu harita kenang tung bari jeung nyekel keneh leungeunna anu teu anta parah deui hiung jeko tuur nangol pisan kana dada harita teh dada si Keling meningis teu bisa ngagorowok deui ngaheungeu jiga anu salaton dada karasa eungap ngamekan oge nyeri ukur ka tempo matana we bolotot terus harita kena sesoloyongan daligdeug gebruk rubuh bari jeung gegerungan. Sia mah dasar bangsa sia setan ngarubuhkeun batur aing sia setan alas babonyit kurang ajar rasakeun sia goblok. Nempok si Keling rubuh, si Robet harita kene oge panas hatena, nafsu ngagugudug amarah geus teu kawadahan. Terus harita kene oge ngamuk nguwak ngawik atuh bedug mikeun ka butbet arek nigas awak jang jakarana. Gerakanana asal teu diperhitungkeun. Untung rugina ari sabab hatena geus kaduruk ku amarah ti tadi keneh. Dina kayaan kitu jang jakarana mah atuh tetep tenang jeung sase. Tapi bari jeung pinuh ku kawaspadaan awakna rancing geus gulak-gileg cilung atuh harita kakencah jeung kakatuh nyingkahan panerajang si Robet tina udagan pes bedogna sakapeung lap ngelokeun sirahna jang jakate jujuralitan bangun anu hampang pisan malah dina hiji kasempetan sakilat jang jakate harita bisa ngasupkeun tonjokan leungeun katuhuna nu diarah cukang irung hiung kawawong si Robet harita mending ngagurowok cer getih ngucur tina irung masihan bajuna. Hampura nya eta mah nya hampura ye tapi hiji deui punten ye hiu atuh harita encan oge si Robet sadar kana kaayaan sakilat dengan kenca jakarana ngalayang atuh harita ngarah kana puhu celina hiu atuh puguh si Robet meninggal hargung tenggelan jakarana teh atuh kerasana nyeri nepi kana hate panasnya nyautan soloyong daligdeug sirah karasa nyeri jeung lieur si Robet harita atuh geus teu kuat nahan awakna tungtung ngabru nyuuh gigireun si Keling bari jeung humargung jeung humarurung bedogna atuh ragrag teuing ka mana kana taneuh jeung jauh pok atuh harita jakarana ngomong bari jeung nyamperkeun kana duaan geus rubuh. Cenah ongkohan mah arek maehan kuring geuningan tapi nah tuh kalakang harengkol jadinya Kang ngadon HS di dinya ih ai si Akang pan kotor tadi dinya teh sok atuh gancangan beda maraju deui sok atuh ai tadi ngomong teh kitu menikeun ka jiga jari gapisan kabasun sumuhun jiga goong ngungkung ranjeun mah rek diteruskeun moal deui teh gelut teh ye sok mumpung abdi eta keneh hoyong keneh ye kadenge omongan jang jaka kitu ana seak dek kana hate karasa panas asa dihina ku budak satepak jung atuh si Robet harita maksakeun nangtung jeung si Keling maksakeun bareng atuh narang tung untuna atuh harita menikeun kakereket padahal mah maraneh teh atuh masih keneh ngarasakeun kanyeri anu tadi can leungit kiwari geus ditambahan deui tapi teu dirasa pok si Keling harita bangsa sia ngandong somong sia goblok da aing mah can ngaku eleh ku jisim sia teh masih keneh sanggup keur modaran cucunguk jiga sia sorry aduh eta biwir demi haripu kitu geuning Kang heuk atuh nya ari-arek diteruskeun masuk atuh maju deui kalawan tuluy mikir harita keneh
Maranehna maju babarengan saburut atuh sikeling jeung si Robet. Sakilat atuh ngirimkeun panarajang dua pereup pating belesur ti kenca jeung ti katuhu. Deuk ngahanca cenah beungit jang jakal rana. Tapi edas acan oge atuh nepi kolebat dina gerakan nu kacida gancana karobak. Leungeun anu duaan teh ditewak ku jakala na rana. Sakaligus dicentok atau diadu kumbangkeun. Yo! Tawar! Nepikeun ka majus kitu eta mangkeluk. Ngadenge kitu mah atuh jang. Jakarana nyeleukeut seuri da memang si Robet anu hitut bete nahan kanyeri meureun jadi biji ti tukang. Harita duanana marundur ka tukang bari jeung kokoloyongan. Solontod dari gedeg anu satuluyna mah atuh bubrak rubuh. Goledag ngagoler teu empes-empes. Sirahna karasa lieur balideg. Bumi alam asa tibalik sanggeus nempo dua musuhna atuh rubuh terus ku jang jakarana. Di deuketan bari jeung dititenan. Bisi musuhna harudang bari jeung ngabongohan. Ari awewe anu tadi nempo kitu teh kacida pisan atuh winana. Komo ngajang jakarana salamet mah. Ngan dereg-deg we lumpat terus ngagabrug. Bakat ku atoh meureun ceuk urang mah. Ari jakarana agak digabrug ku awewe teh meunikeun samarasa. Hatena jadi tepuguh rasa ari sabab saumur kitu mah can pernah aya awewe nu wani ngagabrug ka manehna. Terus atuh harita kene ngomong bari jeung lalaunan sarta nyurungkeun awak eta awewe. Duh, nyai ados nyai, tong ki atuh tong kikieuan. Duh, akang mah teu biasa kikieuan. Sok teparu rasa ye. Risi bisi katingali ku batur engke teu disangka nu lain-lain geura. Ngadenge jang jaka ngomong kitu eta si awewe teh karek sadar. Terus atuh gancang ngalesutkeun awak jang jaka. Beungitna katempo meuni bareubu. Jiga anu era terus atuh ngabalieur micin beungit. Punten pisan Kang abdi teh sadar bakatku atuh. Oh, atuh saya tuh nyainya. Da yeuna mah atuh tos salamet tuh anu garejuna oge geus ngagaloler. Abdi teh kalintang pisan nganuhunkeun anak kasaliran Kang. Wiretos karasa nulungan ka diri abdi. Da supami teh amat teh aya akan mak duh. Juga anak kumaha nasib abdi teh Kang. Oh, kitunya ayeuna mah atuh tos we lah nyainya. Kantun syukuran ka Gusti Allah nya. Damung anjeunna atuh nu tos nyalametkeun nyai mah sanes akang daya Kang Madarma. Cukang lantaran. Oh nya, ai jenengan teh saha nyai? Menang padanya kitu ti jakarana. Gancang atuh ngajawab bari jeung neuteub seukut pisan antem. Hayang sidik ka jajaka anu geus nulungan ka manehna. Meuni kasep cicegeureun teu satena. Menang padanya kitu pok atuh eta awewe. Pasta abdi mah pun mami Kang pami asa mah ti lemur abdi mah ti lemur cukang genteng pami salira punten sajenengan. Akang makalah kanggo monjang. Ai ditangkep biji gegeumeun akang mah tara biasa da nyai neme pisan ditangkep ku awewe teh. Punten atuh Kang, kitu-kitu wae mun ya. Eta ampun.
Akang malah mun disebut ku abah majeng ku emaknya si Ambu biasanya sok disebut tuh ujang we dari ngagarwana besok ujang cenah kitu teh. Ari nyai jenengan saha? Nyai teh mami nya. Sahe ta jenengan teh cocoknya jeung anu bogana. Ngadenge omongan jakarana kitu cekikik atuh harita. Nyi mami teh musiri jigana bae ngarasa lucu beureun. Teteh lah geuningan meuni manis jeung nyari mata kresep anu ningali pantes arek diudag-udag oge. Ku si Robet jeung ku si Keling da eta memang mata pikresepeun Nyi mami mah. Akang mah menisok gitu. Itu baeud aduh eta. Nya hayu atulah nya urang kalebur nyai we bareng jeung akangnya. Entong sieun ayeuna mah engke dijajabkeun lah ku akangnya dugi ka ditu. Jeung ieu waktu geus sore di teh di bisi kaburu poek manten di jalan. Mangga atuh Kang abi mah ngiringan. Tapi kumaha anu duaan eta moana naon Kang? Nanaon gua moana naon. Da teu paraeng oge harudang sorangan. Yeuh enggalan nyai gancangan bisi marana kaburu harudang deui jadi riuh paciuh yeuh. Mun mangga atuh Kang. Hayu atuh. Sok atuh nyai ti payun akang itu Kang atuh. Seuri nya sanggis kitu ngobrol atuh duanana lempang ninggalkeun eta tempat cul we si Robet jeung si Keling mah teu dipalire. Mangsa alam wanci harita geus beuki maju ka sore. Mata poe geus rek surup layung. Meuni hibar koneng umnyang. Tonggeret mati tadi oge. Geus raung di sarada hawa pagunungan karasana beuki tiis bae. Harita jang jakarana jeung Nyi mami laleumpang gagancangan. Ari sabab kapilumpulan teh memang jarakna masih jauh ti dinya mah. Malah ngaliwatan jalan satapak oge nurung tugumudun. Delila beras atuh lalampahan sapasang japati ieu ka kebon awi. Gilak mengko ka beulah katuhu terus mengko ka kenca. Di kajauhan breh katempo aya sarombongan jalma anu keur leumpang muru kalebah dinya. Nyai, saha itunya anu ngabring ka dieu nuju muru ka urang? Kinceng-kincenna saha? Mana Kang? Eta mah pun bapak sareng Kang Usman lanceuk abdi. Rupina mah nuju neangan abdi teh Kang. Oh, kitu. Nuhun atuh ari kitu mah atuh Nyi. Urang rada gancangan. Terus atuh harita duanana lempang deui. Ayeuna gok amprok atuh jeung bapak Nyi mami katut lanceukna nyatana Usman. Anu memang ngahaja keur neangan manehna atawa Nyi mami. Sanggis pahareup-hareup pok Nyi mami harita ngomong miheulaan ka bapana bari jeung ngarontok. Pak, ieu abdi. Alah, Nyai, anak bapak kumaha salamet hidap. Alhamdulillah Pak, abdi salamet. Kumaha aya kumargi aya jalmi anu tos haat nulungan ka abdi. Ret atuh eta bapa Nyi mami ngareret ka jakarana anu nangtung ngegigirin anakna terus nyolongkrong ngajak sasalaman kitu deui
anu lainna oge pok ngararomong harita. Nuhun Ujang Kasep, atuh nuhun atuh saat nulungan ka anak bapak. Saha atuh Ujang teh sareng di mana? Saatana Jakarana nembalan Nyi Mami kaburu mihilaan nempas kana pananya bapana. Pak, tos wae mah tong makan tataros jadi engke we pamitos dugi ka lembur. Abdi bade diterangkeun sadayana. Sareng abdi meuni capek pisan dia. Nya keke aduh. Ayo tuh Kasep Ujang yo. Urang ka ditu ka rompok bapaknya. Ngarasa se. Jadi itu mah ngadongengkeun lalakonna ge meureunnan moal kagok. Laras pisan Bapak. Abdi mangiringan. Cek Jang Jakarana harita beri jeung manggut tandaning hormat. Kitu cenah jawaban Jang Jakarana. Puguh dikitukeun mah atuh bring we harita saarea baralik muru ka lembur. Di jalan galecok ngeromong jeung batur-baturna. Tika catur liat jalan kocapkeun geus tepi we ka imahna Nyi Mami. Kasampak jadi nyaloba jelema sejen alias batur anu keur ngupahan indung Nyi Mami. Anu harita teureun-eureun ceurik we bakat kumelang kanu jadi anakna anu diiwat diudag-udag ku dua jalma. Nya sanggeusna aya di hareupeun imah Kurowo atuh harita. Nyi Mami ngageruan ka indungna bari jeung ceurik rawah riwih lantaran ngarasa sedih jeung bungah bisa ngariung deui jeung kulawarga. Salamet teu jadi mangsa pamuas nafsu birahi ti si Robet jeung si Keling. Ya abdi mah salamet. Gabung ngadenge suara anakna ngageru kitu atuh Nyi Mami meni curinghap. Ngaliuk kalawang panto dreh atuh anakna anu keur nangtung atuh korejat dereg-deg atuh ngarangkul ka anakna bari jeung diciuman diceungcerikan beuki tarik we nyangka anakna teh nyangka anakna atuh salamet boro mah geus podok pangharepan tadi teh. Anak gelis anak emak syukur nyai geus balik deui salamet satadinya mah teh geus pondok pangharepan melang sok sieun cilakam hampura tadi basa nyai aya nu mawa ku jalma teh nu jarahat mah teu bisa nulungan puguh pengawakan awewe ya bagus kolot mah teh nyai geus mah ayeuna mah abdi tos salamet. Tapi kumaha lakona nyai sok atuh geura dongengkeun mate hayang nyaho. Geus lama lah. Engke dewe nanyakeun kitu mah lakona mah lah. Bapak oge dia sarua penasaran euy hayang nyaho. Tapi itu aya tamu tuh geura bagiakeun anguran masih Ujang anu geus nulungan anak urang euy. Kitu cenah ceuk bapak Nyi Mami. Ngomong ka bojona saterusna Jang Jakarana jeung anu sakur aya di dinya mah. Arunggah ka imah samalah patua kampung satempat jeung bapalabe oge aya terus gugdek dariuk dibagiakeun ku indungna Nyi Mami. Saung cai jeung caneutna harita diasongkeun kanu keur ngariung. Gancangna ieu carita kaum dangu. Sanggeusna atuh kaayaan tenang jeung salse. Pok atuh harita bapak Nyi Mami teh ngamimitian muka obrolan tumanya ka Jang Jakarana sabab geus ngarasa penasaran hayang geura-geuranya kana lakon Jakarana anu geus bisa nyalametkeun nu jadi anakna. Nya atuh harita teh punten bae Ujang sakeacana bapak teh sakulawarga bade ngahaturkeun nuhun ka Ujang anu parantos saat nulungan anak bapak dugi ka salametna tiasa ngumpul ngariung deui sadayana. Bapak teh bade tumarose lah ye pangpangna mah ka Ujang. Ujang teh saha sareng anu ti mana mugi we kresa ngajawab kana patarosan bapak. Saacana ngajawab Jang Jakarana ngarekepkeun heula silana. Sikapna sopan pisan sok sanajan nya oge urang gunung ari sapopoena langka panggih jeung jalma anu lian sakur nu aya jadinya kabeh oge melong merhatikeun tantungan eta jajaka nu katempona lain jalma sambarangan
Sok sanajan ari umur mah memang kawila ngorang keneh. Pok atuh harita jang jakarana. Hatur nuhun Bapa oge kasadayana. Abdi enggal diparios mangga ku abdi tangtos didongengkeun. Nanging sateacana mangga abdi bade ngenalkeun heula kasadayana. Ari wasta mah abdi teh pun jakarana. Saha Kasep? Jakarana mohon kawit mah tebihnya tanah di lamping pasir anu tempatna tebih pisan ti dieu mah. Ari tiasa pendak sareng tuang putra kieu eta teh dongeng nama barabat atuh jang jaka harita ngadongengkeun sakabeh lalakon ti mimiti panggih jeung Nyi Mami tug nepikeun kajadian gelut bebeakan jeung si Robet katut Cikeling. Atuh sakur nu hadir ngadedengekeun kabeh oge ngarasa bengong bangun-bangun kataji ku wawanen jeung pangabisana jang jakarana. Samalah Pak Tua Kampung jeung Bapa Lebe meuni unggut-unggutan sangeus rengse terus atuh harita jang jakarana. Da mung sakitu kajantenan tadi teh mugi kauninga we ku kasadayana anu hadir. Aduh, tah geuningan. Lamun kitu mah tetela barudak. Ujang ieu lain jama samarangan. Atuh dah geuningan geus mampu ngalawanan jama anu jarahat. Nurutkeun anu ku ujang didongengkeun tadi, geus pasti eta dua jama teh komplotan rampok siluman belang teh Kasep. Oh. Saha eta anu komplotan siluman belang teh Bapak? Cek jakarana harita beri ngareret ka Bapa Lebe pok deui Palebe harita. Nah, ari hidup can uninga kitu apan ayeuna teh diungal lemur teh ieu. Keur teu aman. Itu ding hareng-heng sabab ambil unggal peuting lembur teh sok aya we anu diranyah. Nyatanya ku komplotan garong nu kacala siluman belang. Cenah marahnya teh geus kakocap celenges. Taya ras-rasan. Aya bana batur digadag. Anak batur dipaling. Geus puguh ari ingon-ingon mah Kasep. Sarta sok nandasa sasama deh. Ngadenge katerangan kitu ti Bapa Lebe. Jang jakarana harita meuni unggut-unggutan. Ras inget deui ka bapana jeung ka si Ambu ngagarentas jeroning hate. Geuningan kutan teh kitu kayaan lemur mah geuning. Loba anu aneh ngaestu ning paingan tupangian. Si Abah nitah indit ngalalana supaya loba luang jeung pangalaman. Jang jaka harta ngagarentas jeroning hate. Ngerasa heran sabab salila hirupna di pasir jeung indung bapakna. Nyatana si Abah jeung si Ambu tara aya kajadian naon. Estuning aman we sepi jemping. Samalahan mah jarang panggih jeung jalma oge. Ari lain jeung tukang ngala suluh mah atawa tukang moro anu nahaja rek kaluwung. Pok atuh harita bapana Nyi Mami milu ngomong. Nuhun atuh Kasep. Nuhun laras pisan ujang nuju teu aman di lembur teh. Samalihan mah dua dinten anu pengker mah aya kajadian di dieu oge. Warung Mang Duloh tah didatangan ku dua rampok. Nya dugikeun ka ayeuna kajantenan gelut sareng barudak kung kantos di dieu teh nyata. Si Usman sareng Jang Atang tapi da kumaha atuh da. Maranehna mah Kasep sanes lawaneun atah-atah nyaripu we nu aya barudak teh. Kitu omonganana urang dinya bari jeung neuteuf harita teh kajang jakarana. Samalih mah teh Mang Duloh disiksa teh dugi ka ayeuna oge anjeunna mah teh acan tiasa dagang deui teh Kasep. Tetela telengesnya maraneh teh Bapak. Pami kitu mah tapi nah atuh diarantep bae nah teu aya anu ngalawan eta teh Bapak. Ih, ujang
nya kedah kumaha ngalawan atuh jang dati aya anu sanggup di anu sanggup da poguari maranehna mah tos biasa pan gelut jeung ngabegat teh sedayana ge ahli bela diri nya ngeunakeun atuh tah ieu anu ieu teh anak Bapak Usman tah ieu teh lanceuk nyi mami ieu teh anu ieu jang Atang teh sareng jang Odang tak eta Bapak Lebet anu tadi nyarios sareng tua kampung tuh nu di juru sareng ieu sadayana kadang wargi urang lemur ieu sok atuh sarerea ngajak sasalaman bari jeung ceulih kenalkeun geuning nyi mami teh adina Usman anu harita pernah gelut jeung si Jupri katut si Oded teh di warungna Mang Duloh ningali kitu pok jangrana harita nuhun kasadayana atunya tos dikenalkeun sareng simkuring supados teu asa-asa urang teh nya sanggeus kitu mah cag bae ieu carita urang Tunda heula kumaha lajenganana naon anu bakal kajadian insyaallah Mang Dedi baris narata sebagian anu ka-11 kenya mudah-mudahan urang aya dina sehat turu panjang yusa. Hatur nuhun kana perhatosanana mugia janten pambubarah manah insyaallah anjing urang lajengkeun dina bagian anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.